makhluk kan dua-duanya di alam dunia teh kulantaran di sorga mah tertutup Kangjeng Nabi Adam tertutup Siti Hawa tertutup can nyahona naon barang diturunkeun ke alam dunia Kangjeng Nabi Adam kapangi di Jabal Rahmah terus turun ka handap darariuk cak Kangjeng Nabi Adam aya eta naon dina dada keur ieu mah teu kaciri ieu teh anu abdi ngan ayeuna mah jangkaka aki-aki mah susuriana hari eta naon handapeun bujang ieu teh nu abdi ayeuna ieu ge anu kaka gelepek pae aki-aki mah pae Masya Allah tapi Kangjeng Nabi Adam surti Siti Hawa ningali ka Kangjeng Nabi Adam aya eta naon nu gugulantungan kitu kene Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa akhirna terjadilah trisno kuari maya di alam dunia kamari maya di sorga kulantaran timbul cinta birahina maka Kangjeng Nabi Adam teh meluk Siti Hawa sanggeus tadi peluk dijima geus terjadi penjimaan teh di dunia di sorga mah encan nu mentak dijima laku Kangjeng Nabi Adam geus Kangjeng Nabi Adam marawanan Siti Hawa di dunia di sorga teu pernah sebab tertutup encan nyaho kan nu nuduhkeun can aya nu nuduhkeun can aya nyaho ge encan atungan nu kadeuleuna bae pipi ditoel irung ditoel atuh ieu ge ditoel naon garang-garana gadongan samet sakitu bae paling ge cekelan leungeun doang di sorga teh kan sakada sakitu leungeun manehan eta mah cek Kangjeng Nabi Adam kakak cekeun aya kakerenjedan seutik tapi kan sakitu barang turun ke dunia kan teu meunang mawana naon terjadilah penjimaan dijima Kangjeng Siti Hawa ku Kangjeng Nabi Adam terjadilah jima aya nu nyangkrung atuh cai mani Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa